Ieu teh si Abah cenah hoyong mam cenah bade moe pare si Abah teh nyaeta panen ditungtut heula salit saalit da meh teu tanggal moe nya. Da moena dipayun bubi bari seueur hayam geuningan. Masak heula abi teh hoyong mam cenah mah cenah cek si Abah teh. Masak oncom, masak naon nyamel, coel terong, leunca, jengkol, sareng tahu nya abi teh digorengkeun cenah. Lapar cenah tos 9:30 tos diserang tadi teh nya can emam kitu nya. Teu aya nanaon ngan ieu we nu ayana teu aya tukang tongkol meser heula ka payun teh tukang tongkol meser 20 ribuan tuh kenging 5 20 ribuan teh tongkol aralit nya. Terus we dipasak we teh digoreng deui nya diasakan heeh. Nu aya teh da eta geuning kumaha eta deui tuh ngalah heula cengek ti pipir di teh cengek di teh gaduh cengek ngora di ala we da. Tuku mun mam teh hoyong sareng sambal aja si Abah mah tukuh coy jengkol atas coel terong da eta teh karesepna tuh eta teh bari di mam ca dipayun cenah teras bari nungguan pare cenah bisi ku hayam seueur hayam nya ta moe pare saalit da ditungtut we saalit-saalit heula nya eta tuh anu mah urang mam we ngariung tah hayu urang armam baraya sakieu we ayana geuning mamna ye mangga urang taruang ana mah. Tuh geuningan keur mam teh hayam nyorok cok deui tunggeuna mah keur mam ge blecet we deui heula ngebah hayam.